Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Dinten ayeuna Ibu bade ngalajengkeun masihan materi ngeunaan kalimah aktif jeung pasif. Di dieu aya materi ngeunaan ngarubah wangun kalimah aktif jeung kalimah pasif. Mangga tiasa dibuka buku paketna halaman 22. Nah, ayeuna urang cobi kerjakeun ngarubah kalimah aktif jadi kalimah pasif. Mangkarta keur nyieun anyaman, eta aktif dirubah ka pasif, anyaman keur dijieun ku mangkarta. Salajengna anu nomor 2 nyaeta Kang Sodik ngarautan Awi keur langlayangan, eta aktif dirubah jadi pasif, Awi keur langlayangan dirautan ku Kang Sodik. Jadi ngarautan dirubah jadi dirautan. Teras nu katilu, Ahmad ngaluluhan taneuh keur karajinan, eta kalimah aktifna dirubah jadi kalimah pasif, taneuh keur karajinan diluluhan ku Ahmad. Nah eta kalimah pasif. Salajengna Darja jeung Rasja keur manggul hoe, eta kalimah aktifna dirubah jadi kalimah pasif, hoe keur dipanggul ku Darja jeung Rasja. Salajengna Nani keur meresan buku dina rak, eta kalimah aktif dirubah jadi pasif, buku nu dina rak keur diberesan ku Nani. Salajengna kalimah aktif Mamah nuju ngadamel kue, dirubah jadi kalimah pasif, kue didamel ku mamah. Salajengna Bapa nuju maos koran ditepas, eta kalimah aktif, koran nuju diaos ku Bapa ditepas. Ditepasna tetep dipengker da eta mah mung katerangan janten anu objek nama koran anu jadi dipayun nama. Sami ieu oge ti sumur nyaeta katerangan jadi tetep dipengker. Kang Ahmad ngajingjing ember ti sumur, eta kalimah aktifna teras jadi kalimah pasif, ember dijingjing ku Ahmad di sumur. Ember objek jadi pindah ka payun gitu. Salajengna Bu Ustad nuju ngawurukan santri di madrasah, eta kalimah aktif dirubah jadi kalimah pasif, santri diwurukan ku Bu Ustad di madrasah. Salajengna Bu Hani nuju ngawulangkeun kawih di kelas, eta kalimah aktif dirubah jadi pasif, kawih nuju diwulangkeun ku Bu Hani di kelas. Nah janten eta kalimah aktif jadi kalimah pasif. Si jejerna pindah ka pengker, si objekna pindah ka payun, teras pada melanana digentos, anu tadina ngaluluhan jadi diluluhan, sapertos kitu jeung sajabanan. Ayeuna kalimah pasif jadi kalimah aktif. Pago Awi keur dipakuan ku Mang Danu, eta pasif jadi aktif, Mang Danu keur makuan Pago Awi. Jadi dibalik ayeuna mah ti pasif ka aktif. Ayeuna rak buku tina hoe dibeli ku Maman, berubah jadi aktif, Maman meuli rak buku tina hoe, jadi dibeli jadi meuli gitu. Salajengna bolu diseupan ku Ina, eta pasif dirubah jadi aktif, Ina nyepan bolu, jadi bolu objek janten pindah ka pengker, Ina nami jalmi atawa subjek atawa jejer pindah ka payun, diseupan janten nyepan gitunya. Salajengna sangu keur diakel ku bianah, nah eta kalimah pasif, pindah bianah jadi dipayun, bianah keur
diakel jadi ngakel, keur ngakel sangu. Sangu tadina dipayun jadi dipengker gitu. Salajengna teko keur dicician ku mamah, eta kalimah pasif dirubah jadi aktif. Mamah keur nyician teko, eta kalimah aktif. Salajengna buku dicandak ku KM di perpustakaan, eta kalimah pasif. Kalimah aktifna KM nyandak buku di perpustakaan. Buku objek jadi di tukang, KM jejer atau subjek jadi di payun, tapi tetap di perpustakaan nama dipengker. Salajengna patlot abdi ditambut ku dede, eta kalimah pasif. Kalimah aktifna dede nambut patlot abdi gitu. Salajengna tukang dagang di rogrog ku barudak, eta kalimah pasif dirubah jadi aktif. Barudak ngarogrog tukang dagang. Nah, tukang dagang objek janten pindah ka pengker, barudakna janten jejer atau subjek jadi dipayun, dirogrog jadi ngarogrog. Salajengna patlot keur diseuketan ku mamat, eta kalimah aktif. Berarti kalimah pasifna mamat keur nyeketan patlot. Salajengna bal ditalapung ku Rendra, eta kalimah pasif dirubah jadi kalimah aktif. Rendra nalapung bal. Nah, bal kan objek jadi kapengker, Rendra jejer jadi dipayun, ditalapung janten nalapung. Namun sakitu materi dinten ayeuna, mangga salin di halaman 22 dugi ke 24 eta ku ibu atos dieusian sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.